Sampurasun, wilujeng tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Ayeuna Ibu bade medar ngeunaan kecap rajekan minangka pangjembar basa nu aya dina kade sisindiran atau tambahan basa dina kade sisindiran. Tah ayo langsung wae urang ngaguar kecap rajekan. Naon ngaguar teh cenah membedah bahasa Indonesia teh nya kecap teh naon, kata rajekan teh nyaeta kata ulang atau reduplikasi. Tengetan kalimah ieu dihandap atau perhatikeun nya kalimah di bawah ini atau kalimat di bawah ini. Anu kahiji, di perpustakaan loba pisan buku-buku ngeunaan seni Sunda. Nu kadua, ulah sok tulis dina tembok WC. Eta dua kalimah ngeunaan kecap rajekan. Aya kecap buku-buku dina kalimah hiji jeung tulis dina kalimah dua teh nya kaasup kana kecap rajekan atawa oge disebutna kecap rajekan. Kecap rajekan teh nyaeta kecap anu diwangun ku cara nyebut dua kali atawa leuwih wangun dasarna boh sabagean atawa sagemblengna. Upama di bahasa Indonesiakeun wangunanan atau pengertian kecap rajekan yaitu kecap yang disusun atau dibentuk dengan cara menyebut dua kali atau lebih wangun atau bentuk dasarna baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Nyusun kecap rajekan disebutna ngarajek atau ngareduplikasi nya reduplikasi. Tah eta pengertian atau wawangunan ngeunaan kecap rajekan. Ayeuna kecap rajekan teh dibagi jadi sababaraha rupa nya. Nu kahiji nyaeta aya kecap rajekan sagemblengna. Nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali sagemblengna wangun dasarna terobah. Maksudna jadi kecap rajekan sagemblengna atau kecap rajekan seluruhnya teh ku cara menyebutkan dua kali seluruhnya kata dasarna berikut tidak merubah kata atau suara aslinya. Tah ayeuna kecap rajekan sagemblengna dibagi deui. Nu kahiji aya deui murni nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali cara sagemblengna wangun dasarna bari teu robah suarana. Naon cenah, jadi dibentuk dengan cara menyebut dua kali seluruhnya dan si kata dasarnya tidak berubah, seperti contohnya buku-bukunya, kuda-kuda, guru-guru. Jadi si katanya tidak dirubah sedikit pun dan suaranya pun tetap sama, guru diulang jadi guru, buku diulang jadi buku. Aya nu kadua aya deui reka nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali wangun dasarna bari robah sorana. Contohna bulak-balik, gulang-guling, tulas-tulis. Tah eta contoh deui reka. Salajengna aya kecap rajekan trilingga nyaeta kecap rajekan sagemblengna anu diwangun ku cara nyebut 3 kali wangun dasarna bari robah sorana ya. Jadi kecap rajekan yang katanya diulang seluruhnya ya dengan cara menyebutkan 3 kali bentuk dasarna tetapi rubah suaranya. Contohna aya dar der dor, blag blig blug, brang breng brong jeung saterusna. Eta barudak mangrupa contoh-contoh kecap rajekan anu kaasup kana kecap rajekan sagemblengna. Ayeuna urang ngakana kecap rajekan sabagian. Nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut 2 kali sabagian wangun dasarna boh robah sorana atawa henteu. Jadi maksudna kecap rajekan sabagian teh jadi kata anu diulangna sabagian nya, baik itu rubah suara vokalnya ataupun tidak. Jadi ari nu tadi mah kecap rajekan sagemblengna nya
anu seluruhna diulang katana anu ayeuna mah kecap rajekan sabagian. Dibagi deui kecap rajekan sabagian teh. Nu kahiji aya Dewi Purwa, nu kadua aya Dewi Madya. Nu Dewi Purwa nyaeta kecap rajekan sabagian anu diwangun ku cara nyebut 2 kali engang mimiti nya. Engang teh naon suku kata nya. Jadi suku kata di awal wangun dasarna. Contona tatajong, sesepak, papaling. Tatajong asal kecapna tina tajong karena disebut Dewi Purwa diulang engang mimiti atau suku kata pertama. Jadi nu asalna kecap tajong jadi tatajong, sesepak asal kecapna tina sepak jadi sesepak. Lajengna aya kecap rajekan Dewi Madya, nyata kecap rajekan sabagian anu diwangun ku cara nyebut 2 kali engang nu aya di tengah atau panengah kecap wangun dasarna. Mun tadi mah Dewi Purwa engang mimiti nu diulang ieu na teh nya sarwana teh ari ayeuna mah aya di tengah. Dewi Madya mah contona aya sababaraha anu asalna tina kecap sabaraha nya nu diulangna engang panengah. Sababaraha asal kecap tina sabaraha. Nah, eta barudak nya ngeunaan kecap rajekan. Mung sakitu padaran ti ibu mugi aya manfaatna. Hapunten seueur kakirangan upami aya patorosan ke tinggal di komen. Hatur nuhun, sampurasun.